Kasugri para wargi, cek urang tunda heula kayaan silibra, ayeuna urang kocapkeun umbara. Sabadana umbara ngelehkeun silibra, umbara indit ngajugjug kana penyumputanana. Memang rada anggang ti guha anu dipake nyumput ku silibra, tapi deket jeung paguran tangkorak iblis. Umbara tegagabah dina ngalakukeun tindakan. Tuani manehanana teh mesat eta pedang sabab umbara ge leuwih apal kana kakuatan eta pedang. Geus ti poe umbara latihan tanaga lapis sangkan bisa nguasai pedang naga merah. Karasa tanaga lapis ningkat, tapi masih kena can cukup ceuk pikirna mah. Kudu latihan deui kana 7 poean deui. Singkat carita 7 poe beti harita umbara kacida bungahna sabab tanaga lapis ningkat. Gerakanna oge leuwih cepet tibatan samemehna. Umbara dek nyobaan mesat pedang naga merah. Dina hatena yakin bisa ngendalikeun eta pedang. Mangsa alam harita teh wanci hanit moyan, sora manuk cing carwit mapaisan alam harita. Ragamang umbara nyokot pedang naga merah, rakatak umbara ngawatak tenaga lapisna kana leungeun katahuna. Geup, serebet, sring, pedang naga merah harita pesat, karasa empeg, pedang naga merah diacungkeun harita kaluhur. Seok angin harita ngadadak ngegelabuk, dang daunan oge harita rabeng. Manuk-manuk anu keur arulin harita teh ngadadak arindit kanu anggang lantaran sieunneun ku angin anu sakitu ngagelebugna. Tatangkalan cing plenong, aya anu potong, aya anu penggas. Sakulah eta tempat teh jadi seah. Umbara harita teh gerak-gerak pedangna disarwakeun jeung jurus sangkan bisa ngahiji. Hiuk wuk 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 wuk. Pedang harita teh dihembatkeun ka hareup, ka belah gigir, ka kencang, ka katuhu jeung ka luhur. Umbara ngarasa bagja bisa ngawasa eta pedang kalayan hade. Sok sanajan umbara can bisa lila-lilanya kalayan eta pedang, sabab pedang naga merah nyedot kana tanaga lapisna. Aya sajamna harita umbara latihan make pedang naga merah. Geus kitu mah pedang teh diasupkeun deui kana sarangkana. Hiuk, sup. Harita teh pedang teh asup, cep angin anu tadi ngagelabuk teh jadi leungit. Sora di eta tempat jadi sepi cempling taya sora nanaon. Urang kocapkeun bahlewun sapara kanca. Dina waktu umbara mesat pedang, hembusan angin kerasa ka paguran tangkorak iblis. Rada aneh ngadadak aya angin anu sakitu ngagelebugna. Si Jumad bahlewun harita teh silih pencerong silih teuteub. Kir kitu harita Parmadi jeung Dewi Sinta nyampeurkeun pok harita Parmadi cemarita. Wah, ieu aura angin teh lain angin sembarangan. Kula apal ieu teh angin tina pedang naga merah. Dewi Sinta oge harita unggek tanda ngabenerkeun ceritaan Parmadi. Kencang tiangan eta pedang teh Madi. Dewi, siapa? Cerilat cileng-cileng Parmadi jeung Dewi Sinta harita ninggalkeun eta patempatan. Dek harita bahlewun jeung si Jumbad dariuk, si Jumbad anu mimitian harita teh cumarita. Cik rasa mah si Parmadi jeung Dewi Sinta teh moal mampu ngalawanan eta jalma anu keur nyeklan pedang naga merah, Pak. Kudu ku abah atawa ku kula, kakara bakal bisa nandingan eta jalma. Nah, urang moal mantuan, Bah. Ya, memang kula ge sapamikiran jeung anjeun Jumad. Yakeun belah mun tia mah teu kuateun oge meureunnan bebeja ka dieu. Jeung dia anu pentingna nama, kula penasaran saha jalmana anu nyekelan eta pedang. Nama si kena silibra atau jalma sejin. Dah, gitu Jumad. Jaga jeun hari kitu mah Bah. Urang tungguan weh hasilna kumaha.
kocapkan si Parmadi jeung Dewi Sinta. Parmadi jeung Dewi Sinta hari teh jojorelatan sangka teh tepi karena sumber angin anu ngagelembung. Cileng-cileng jurelat, cileng-cileng blesat. Keur kitu ciup angin anu ngagelembung teh sirna diganti ku sepina alam. Parmadi jeung Dewi Sinta hanjelu sabab angin teh ngadadak eureun, geus tang teh jalma anu nyeklan eta pedang teh bakal endit atawa nyumput. Syurilat, cerik-cerik. Parmadi jeung Dewi Sinta pancuh di tempat anu lega. Parmadi ninggalian eta patempatan, katingali aya tapak jalma jeung loba dahan tangkal kai anu peunggas. Parmadi yakin jalma anu ngagunakeun pedang naga merah teh aya di eta patempatan. Dina balik batu jeung tatangkalan umbara nitenan Parmadi jeung Dewi Sinta. Umbara apaleun sabab pernah panggih sakali waktu. Umbara apaleun sabab pernah panggih sakali. Waktu Parmadi jeung Dewi Sinta leuleus ebiakeun tanaga sabadana mesat pedang naga merah. Parmadi musirkeun panca indrana ka sakuliah eta patempatan sangkan bisa manggihan jalma anu geus mesat pedang naga merah. Parmadi memang hebat oge. Hei Andika anu nyumput dina balik batu jeung tatangkalan. Geura keluar sia tong nyumput wae jiga bencong. Keluar sia keet. Ngadenge kekecepan kitu. Umbara rada ngaheam oge. Umbara ngatur napas jeung tenaga lapisna. Mun teu mah kudu bantrok tarung bantrok tarung jeung eta jalma tang teu we manehna bisa can bisa ngawasa pedang naga merah. Lantaran tadi ge geus digunakeun sajam. Mun teu mah ayeuna digunakeun deui, tang teu eta pedang teh bakal nyedot kana tenaga lapisna. Sok sanajan kitu umbara kudu bisa ngamaksimalkeun waktu sangkan buru-buru bisa ngarobohkeun lawanna. Curilat celik umbara pancu nangtun hareupeun Parmadi jeung Dewi Sinta. Hei. Hebat oge anjeun bisa nganyawankeun kula. Ahei. Bisi teu apal kula umbara pewaris tunggal ieu pedang naga merah. Parmadi jeung Dewi Sinta mencolong ka eta jalma anu nangtung di hareupeunna. Dina tonggongna harita teh ngadaplok pedang naga merah. Tetela anjeun ganenganan. Mana babaturan kula? Babaturan anjeun repuh alatan tarung jeung kula. Anjeun duaan wal mampu ngalawan kula euy. Leuwih hadein ditinggalkeun ieu patempatan. Ilmu anjeun duaan moal aya satay kukeun kula. Tangtu anjeun bakal rupuh jeung bakal palastra. Ahei. Setan, kumaha nganggap enteng ka kula. Tak ada serangan kula yeuh. Hiya! Syurilat. Parmadi harita loncat nibaskeun dua leungeunna kana dada jeung beheungna umbara. Umbara henteu ngakiwal harita tapi nakis kana serangan Parmadi. Hiuk. Das. Jareg Parmadi harita mundur batrengkah. Tenaga lapis umbara leuwih punjul tibatan tenaga lapisna. Curilat Dewi Sinta nyerang nggunakeun dua pasang leungeun jeung dua pasang suguna. Kacepatan gerakan Dewi Sinta moal bisa katutukeun ku panunjuk biasa mah. Tapi keur umbara mah masih kene gampangeun cigana nanti dina ngahindar sakabeh gerakan Dewi Sinta. Hiu plos. Gila plos. Dina hiji mangsa Dewi Sinta nonjok kana dada umbara. Hiu kap leungeun Dewi Sinta ditewak terus centok. Puguh we Dewi Sinta ngaranjuk kaget. Awakna jadi ngadeketan kana badan umbara antuk nama bibir umbara nyium pipina Dewi Sinta. Punten ya. Setan. Dewi Sinta harita berontak. Tapi cekelan umbara kacida kagetna. Parmadi harita kakorot ngancing. Curilat. Hiuk. Plos.
tonjokan jeung tadongan Parmadi ngakan angin. Umbara masih tetap nyekelan lengan Dewi Sinta. Kulantaran Dewi Sinta berontak bae, heuk, tak 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 tak. Ramu lengan Umbara harita notok kena jalan darah dina beungeun Dewi Sinta. Dewi Sinta harita pancun nangtung seperti arca. Sedangkan Parmadi harita teh pancun nangtung dek ngagunakeun senjata andalanana. Lengan katuh Parmadi diacungkeun ka luhur. Umbara teu kesempatan anu hade dina gerakan anu kacida gancangna. Suku katuh Umbara harita nyayang kena dada Parmadi. Hiu jebrot kalayang kedebut. Parmadi harita rebuh nangkarak bengkang. Tina dadana aya anu nyalak hayangan keluar. Kejlok ke tira lambaran teh nyebot tina sungut Parmadi. Parmadi tatudu jero anu kewelang parna. Cerenat les Umbara ninggalkeun eta patempatan barejeng bawa Dewi Sinta. Parmadi ripuh kacida. Gancang harita teh nyalurkeun tenaga lapisna sangkan henteu nyaliara kana anggota badan anu sejeuna. Kolepak we harita teh Parmadi kapiuhan. Sedangkan Umbara harita teh cuculatan lumpat neangan tempat anu suni jeung cocok supaya bisa nyacapkeun kasuka jeung Dewi Sinta. Sajroning di perjalanan Dewi Sinta ningali kana keuretan beungeut Umbara. Kasep ditingali ti kadeuketan mah bok Umbara rariaban. Dewi Sinta anu kerah dipangku ngaku yen Umbara lalaki anu kasep jeung gagah perkasa. Dasar awewe anu atuh dek pasrah we cenah mun teh mah digarap ku si Umbara. Ampura Nyai, kukula di bawah sabab kula teh butuh kehangatan. Ahai. Sabadana mangge tempat anu cocok Umbara harita ngeureunkeun lengkahna terus lempang. Tetelaya saung pugowe Umbara teh kacida bungana. Cilatrik pancu harita teh dideukeutkeun eta saung. Sup Umbara teh asup cak Dewi Sinta diolerkeun. Wajah Dewi Sinta memang gelis sampulur mulus pikabitaheun. Kulantaran Dewi Sinta begitu menggoda, kabrug we ku si Umbara dikabrug digarap dina waktu harita lantaran gratis. Lima poe di ngadu jago di paguron Tangkorak Iblis bakal dilaksanakan. Para jawara anu taluk kabah liwun daratang kapaguron Tangkorak Iblis. Kane loba jalma anu laleumpang di jalan setapak. Bendera kukumul di paguron Tangkorak Iblis geus dipasang. Tempat tarung oge geus disiapkeun cukup lega. Tempat diuk para penonton jeung para patandang geus disiapkeun. Bahliwun jeung si Jumad kacida bungahna. Murid bahliwun cekatan jeung bisa diatur. Dina wanci pasosor oge. Dina wanci pasosore tarojol harita teh bahlimin jeung pendekar anu sejeuna aya kana 10 urangna. Bahliwun jeung si Jumad ngabangjakeun terus disuguhan kadaharan anu ngarareuna. Kasugri para wargi, ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen. Mangsalam harita teh pasosore, tonggira tereang di sarada, manuk-manuk recet jeung pada baturna rek arasup kana sayangna masing-masing. Bere harita teh aya jalma nu keur leumpangan digleu dina jalan setapak, dedeg pangadegna awewe make duduk cetok, bukna panjang harumbay. Wajah eta wanoja teh geulis rancunit pikaresepeun batur. Paroman oge teu ciga jahat. Lila mah eta wanoja teh asup ka pilemburan di lemur caringin. Mun pareng panggih jeung warga sok ngebelengeh imut pikalucueun jeung pikaresepeun. Wanoja nu geus rupa asup we harita teh ka warung. Si bibi warung ngabagjakeun dareh deh pisan. Geuk wanoja geus rupa teh harita diuk. Di eta warung aya 5 jalma anu keur barang dahar. Pok si bibi warung teh harita kedalisan anu katelah biiro. Banye ka mana atuh api mulih ti mana den teh. Meni bangun anu capek geuningan. Sok atuh kanya cai mah den. Sor cai harita teh
dina cangkir diasongkeun ka hareupeun eta wanoja. Eta wanoja teh harita teh imut. Wasta abdi Sukmawati bi. Abdi nuju milarian ratan pun lanceuk itu bi. Tangan kemana dah abdi ge bingung itu. Anu penting mah milarian pun lanceuk we kitu nuturkeun inung suku bi. Margi tempat sareng pademukan nama teu acan terang di mana nah. Teteh eta wanoja gelis rupa teh anu katelah Sukmawati anu keur neangan lanceukna. Biroh tumanya deui biroh harita teh tumanya deui. Saha kitu tuang rangka teh den. Namina teh Umbara bi. Oh, Umbara. Nya kau ieu mah tapal den. Nya pamecah mah aya maka dia ngarangkong atan api lebat ka warung bibi. Insyaallah kok bibi ge diwatosan kan den nya. Mohon hatur nuhun bibi kana tawisanana. Ya, mudah-mudahan me atuh abdi teh sareng bulancik teh tiasa ingal tepang. Mohon den didoakeun ke bibi oge pamudah-mudahan ingal tepang deui nya. Sok atuh den ingal eueuh lah atuh den. Hawatos den teh kacida capek nah. Biroh teu papanjangan terus harita teh nyadiakeun kandaharan keur Sukmawati. Keur kitu terojol aya hiji jalma anu geus umuran datang ka warung Nabi Iro. Kek riuk teu jauh ti Sukmawati. Pok harita teh cumarita. Bi, geus apal can bekal aya tarung anu jago. Nya apa atuh jang? Geus loba be jati kamari oge. Nah, habat nanya kitu dek miluan nganu jago maneh teh. Atawa kumaha ieu teh? Ya moal bi. Tapi pan hayang nonton jika nama rame pisan itu tapi Sukmawati mairan cerita lalaki kolot anu ngaranna Abbas. Sakitu anu baris anu jago teh mamang. Ya cek beja mah si Jumat ngalawanan si Dodo, Bahliun ngalawanan si Tergos Bodas jeung 8 patandang anu sejeuna. Jadi loba patandang. Waktu nanti 5 poe deui ti ayeuna nyanyi teh. Geranya oge kudu nonton tang tue rame pisan. Wah, pokoknya nama kula mah bakal nyaksian tang du rame. Nya kudu nonton ieu mamang. Kin we abdi ge bade ka ditu ka tempatna. Ya mudah-mudahan we atuh urang teh aya umur tiasa nyaksian kana tarungan dijago. Ya mohon mudah-mudahan we atuh nyai nya. Ya sanggeus kitu mah da pogoh Sukmawati teh lapar calebak kuih dahar meuni ponyo nakeraneun. Anu ka warung beuki teh beuki loba we harita. Dina kayaan kitu aya 2 jalma anu asup ka warung dedeg pangandegna keker paroman. Paromanana rada beungis, panonna gular giler budi ganas pisan. Eta jalma teh anu katelah Joko jeung Adun. Anu rada jangkung si Joko, anu pendek nama si Adun. Joko harita teh pok cumarita. Bi, buru sadiakeun dangeun ye. Ulah kala ngaulang kitu sok buru sadiakeun dahareun. Piring anu gede. Canguna cik loba lantaran kula teu kajeda laparna. Sok, tong ngaulang. 2 alas we lah. Cukup 2 alas. Buru atuh sia teh. Bibi goblok, si bibi edan, sok buru atuh, sadiakeun dangeun, 2 alas metung, piringna nu gede, lalaukna ge cing loba, kade ieu ulah poe ye. Gimana kala ngauleung wae di bibi woi, tong ngauleung atuh kehe sia teh, melonge kana beungeut aing bogo. Sok buru atuh, sadiakeun dahareun, woi, buru. Biro sok sanajan panik manehanana teh harita teh ngaleos. Nyadiakeun dahareun keur si Joko jeung si Adun. Nya geus beres ngalas mah harita teh song we diasongkeun ka hareupeun si Joko jeung si Adun. Calabak we harita teh dahar. Sikap Joko jeung si Adun teh ngundang perhatian anu araya di warung ngaliuk sagedeung. Nya geus kitu mah biasa di we.
Sukmawati anu rada lila mencerong ka si Joko jeung si Adun ciga anu hayang sidik kana keuritan bangetna. Sabarana beres dahar, si Joko jeung Adun langsung keluar. Biroh boga tandiran Joko. Mayar heula atuh Mang. Weh. Cicatan di poporang sia ka aing. Geningan teh mayar mana teh? Mayar. Ulah napikeun ka teu mayar atuh lagi rugi, wai bayar. Si Joko harita teh muraleng barejeng nyabok kana pipi Biroh. Hiu goblok, dalik deug goblok. Si Biroh teh harita namru. Cimata kasedih mapaesan pipi Biroh harita. Ningali kain kitu Sukma langsung muruk ka Biroh terus dihudangkeun. Ningali aya wanoja nulungan Biroh si Joko harita muraleng. Sim kuing oge harita muraleng kana waktos. Leuh. Waktosna parantos sepkom dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun deui. Semangga urang gatun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.